warahmatullahi wabarakatuh. Nyati mimiti poe eta kabeh tantara ti suku Zurhum tak tantatan aya bedana jeung suku Huza'ah. Sagala pakarang disiapkeun, panto gerbang benteng oge dipageuhan supaya leuwih kekep kaayaana. Tilu poe disaprak juru taluntik suku Zurhum laporan ngeunaan kaayaan suku Huza'ah. Gulang-gulang anu ngajaga panto cicing di luhureun munara jaga. Harita mere tangara ka para prajurit anu aya di handap ngabejaan yen sakira sakilo antarana geus katingali ngemat-ngemat nyatang pinang para prajurit ti suku Huza'ah anu boga paniatan pikeun nyerang ka suku Zurhum. Atuh teu wulu kaayaan di jero benteng paciweuh pisan. Kabeh prajurit disiapkeun pikeun nyerang ka suku Huza'ah. Tekung silila tangara perang geus dimimitian anu antukna teu bisa dipolah deui. Rebutan umur begalan pati harita kajadian. Manusia anu luluhurna sarua ti Kanjeng Nabi Adam sareng Hawa harita silih kocorkeun getih cing galonjrangna pedang diadu jeung tameng cing jareritna para prajurit anu katiru ku camparing panah geus teu kaiteng deui. Lambat laun geus katingali kaayaan suku Zurhum istuning kadese ku kaganggasan jeung kaparigelan suku Huza'ah. Tengah-tengah campurna perang anu kiwari geus ampir teu saimbang nya para gegeden pimpinan suku Zurhum ngayakeun rapat kilah dina jero eta rapat netelakeun saupamana suku Zurhum eleh ku suku Huza'ah kabeh geus sabuk pikeun nguruk sumur Zamzam. Eta sumur mangrupakeun sumber cai hiji-hijina di kota Mekah. Harita keneh sumur Zamzam di ruang ditutup ku tentara di suku Zurhum. Pimpinan suku Zurhum ngamasing pati teu makaning perlaya dina raraga ngabelaan lemah cai teu wudu. Kabeh masyarakat suku Zurhum ngarasa tungara tur prihatin ku ayana eta kajadian. Antukna gerbang suku Zurhum geus beunang didobrak ku barak tantara ti Huza'ah siga cai anu ngagolontor asupna tantara ka jero pamukiman suku Zurhum. Huza'ah nanda sajalma-jalma anu kumawani ngahalangan kana pakarepanana istuning taya ras-rasan pisan. Poe eta mangrupakeun hiji saksi tamatna kajayaan suku Zurhum anu meunang hese capek dikokolakeun di zaman Nabi Ismail. 150 tahun lumakuna waktu disaprak suku Huza'ah ngalindih kakawasaan suku Zurhum. Kacarios dina hiji dinten masyarakat Mekah ngadadak keunjeung kumargi aya tangara ti imahna tutua suku Huza'ah. Horeng simana horeng Luhai anu jadi pamimpin sawatara tahun katukang kulantaran umur anu geus kolot nya poe eta pisan manehna ngundurkeun diri baris diturunkeun tahtana ka anak lalaki anu katelah Amr bin Luhai. Nya ti Amr bin Luhai pisan mimitina aya kamusyrikan di kota Mekah. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula
Mugi bae sasieureun sabenyeureun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman ti awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten. Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.